Ta wargi-wargi sadaya pribados tos aya di kampung anu kacida endahna anu sadayana masih kene panggung wargi-wargi sadaya di palihan dieu mah teu acan aya hiji oge anu permanen rupina ku sadayana masyarakat ieu na dikenang di zaman baheula dugi ka ayeuna hoyong asri hoyong alami sapertos zaman kapungkur rupina sanes teu garaduheun artos tapi tos kabiasaan bartahna karya sigana teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadaya, haturan wilujeng patepang deui sareng pribados ti Putra Sunda Channel. Wargi-wargi sadayana sapertos biasa pribados ngajugjug ka hiji lembur datang ka padesaan taya sanes kanggo mulangkeun katineng urang kawanci nu kamari ka mangsa nu baheula kanggo pangemut-ngemut kanggo urang kasadayana atuh kalarasan pribados aya di daerah Salawu kanggo ngauningan nami lemburna anu langkung jelas kalarasan aya patani nu bade ka kebon hayu urang taros wargi-wargi sadaya supados langkung kauninga ku sadayana nami ieu lembur-lembur naon-naonna mangga wargi-wargi sadayana wilujeng manco. Ieu teh kalabat daerah naon, Pak? Ieu teh Sukarasa. Sukarasa. Dasana teh ieu teh kalabat nama ieu we Lewinutug eta nama. Oh, ieu teh daerah Kampung Lewinutug gitu. Sukarasa, Kecamatan Salawu nya. Eta nama. Sukarasa tapi itu misah desa. Oh, kapali di itu nama. Ieu we atas tah ieu Oh, jantan batas nanti walungan gitu Pak. Oh, tak wargi-wargi sadaya ieu lembur namina Kampung Lewinutug Desa Sukarasa Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya. Mangga wargi-wargi sadaya uang lajengkeun deui urang bari ngobrol sareng si Bapak sambil ningali kaendahan alamnya perkampungan nu aya di palihan dieu kanggo salajengna pribados bade ngabujeng ka hiji kampung anu mencil. Biasa deh. Oh. Aya nomor rada ieu nya Pak sarae katinggalna subur. Nu ibu palih mana nu ibu? Serang. Kepala di. Oh iya teh mohon aduh iya masih galukisan ibu ningalina nya ti katebihan mah sering nuju ngadaramal nanya mung kalarasan pas ka dieu ya musim panen. Tapi alhamdulillah ningal ieu na walungan mah masih kena herangnya Pak nya. Acan kaganggu gitu. Ya pabrik-pabrikan. Oh. Tapi kapal itu napa ieu teh lembur-lembur ageng gitu henteu buntu gitu maksudna. Keras agung mah paditu. Oh. Sukarasa teh ieu batasna. Oh, mohon jangan kali itu teh nyambung deui gitu. Puspahyang we atas. Paditu teh Puspahyang. Puspahyang. Oh, mohon.
Atur nuhun Bapak, Bu, atur nuhun. Wargi-wargi sadayana ayeuna pribados aya di Kampung Bengkok kanggo nengal kaindahan ieu kampung anu saurna masih kene zaman kabaheulaan bumina sadayana masih kene panggung. Mangga wargi-wargi sadaya wilujeng manco deui di kampung anu enggalna. Hayu urang ngawitan mapah wargi-wargi sadaya urang titenan ku sadayana kaayaan kaendahan ieu kampung nu masih kene asli kasundaan baheula. Saurna wargi-wargi di palihan ditu yang kampungna hayu urang sasarengan ka palih ditu. Wih teh mana Bu? Oh. Nah, biasa wih teh yang handap ningalian ieu pemandangan alam di dieu mah masih kene raoseun Ibu. Mohon di lawang di dieu mah Pak. Ieu teh lebetna teh kopengnya punya. Mohon. Lebet kopeng itu sa RT teh sabaraha bumi Ibu? Daerah teh mah ditongo. Oh, jantan RT mah teu di dieu gitu. Misa bumi RT nama. Ieu mah panginten pami cek sepuh masih ngababakan, Bapak. Oh, ieu mah ngababakan deui gitu. Mohon. Aya sabaraha 10 bumi 12 bumi aya. Di dia. Di dieu sadayana. Aya panginten sadayana teh jeung kalabak mana? Oh, mohon. 12 bumi mah. Mohon Ibu wih ngadesal? Mohon. Mohon mangga wilujeng Ibu. Hatur nuhun. Mangga atuh bapaknya. Mangga wilujeng. Sadaya pribados tos aya di kampung anu kacida endahna anu sadayana masih kene panggung wargi-wargi sadaya di palihan dieu mah. Teu acan aya hiji oge anu permanen rupina ku sadayana masyarakat ieuna dikenang di zaman baheula dugi ka ayeuna hoyong asri, hoyong alami sapertos zaman kapungkur. Rupina sanes teu garaduheun artos tapi tos kabiasaan bartahna karya sigana teh ya. Mana Bu? Ta wargi-wargi sadaya ieu kaendahan kampungnya, kampungna teh Kampung Bengkok namina anu kacandakna ka Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya. Ayo wargi-wargi sadaya urang tinggal kaendahan nu aya di ieu lembur urang lajeng ka Palih Lebak. Upami Sunda nama Lebak ka wargi-wargi sadaya. Mung ieu jalana rada leueur ye kumargi taneuhna masih kene taneuh beureum teu acan aya pelur. Tuh wargi-wargi sadaya endah pisan di palih dieu mah eta panggungnya sadayana. Oge jalana sapertos kauning aku urang sadayana masih kene taneuh beureum. Upami urang teu hati-hati teh wah tiasa ti sorodot ya. Tuh wargi-wargi sadaya di dieu sadayananya kauning aku urang masih kene panggung oge asli pisan dina kasundaana sapertos zaman kapungkur dina gawirna atanapi yeuna teu sistem benteng teu sistem dimegahkeun sistem tembok sadayana ku taneuh ieu mah ieu masih sapertos kapungkur pisan. Ta ieu hiji tawis kasundaan nu aya di palihan dieu nu zaman kabaheulaan sapertos kauninga ieu ku urang ieu teh tempat ibak oge ieu dapurna ieu anu masih ngagunakeun hawu tuh wargi-wargi sadaya upami bahasa legegna mah tungku cenah kompor gas ieu teh padahal ku suluh. Tah ieu kaayaan bumina anu masih kene alami ya tuh sapertos kauning aku urangnya sadayana di palihan ieu mah masih kene ararasli. Ta upami ieu mah warga-warga sadayana embe pilih di sarangki marmot eta teh embe. Tuh embe bodas embe hideung embe koplok lalakina cenah teuing naon ka ditu mah lah.
Wargi-wargi sadaya di palihan dia aya hiji musolanya meni camper niki ya ieu musola tah. Ieu anu biasa sok dianggo ari ibadah netepan ku warga-warga nu aya di palihan dia ya. Tuh ieu tos hiji pangemut kanggo urang sadayana wargi-wargi sadaya di zaman baheula seueur digunakeun teh sapertos kieu musola atanapi disebatkeun tajug alitnya tajug. Tah wargi-wargi sadaya ieu aya si Akang ya nuju kuda kadek wae duh pala laur pisan nuju naon ya urang cobi urang taros heula ieu. Nuju naon cenah. Kanggo naon eta? Oh, gegang parang. Iya locot. Sok tinu tangkal naon eta? Ampole teh. Sampoleh. Ini tangkalna. Oh, pamedi abi mah nya sampoleh ongko disebates sawo Walanda ongko. Sami berarti nya. Tah wargi-wargi eta tangkal sawo Walanda cenah dukanya dukan teu Walanda mawa sawo baheula. Tah wargi-wargi sadaya ieu duh meni raoskeun ka cida ieu bumi. Di pali sisina pepelakan tah ieu dapurna meni ka cida endahna nya ieu. Waas nih ismun ngagoler teh matak tibra cik kurang ningali kapalihan dia ya. Oh iya dapur wargi-wargi eta dapurna. Acuk katanya. Ada dua, ada hiji. Oh, percepet katanya. Ini yang kaya langsung. Mohon. Eta teh sabaraha ieu na upami naon buruhna tetapi upahna. 5.000. Satu baju teh 5.000. Berarti upah 30 hari 30 baju nyatanya. Warga-wargi sadaya sakitu nu kapihatur lalakon di ieu lembur insyaallah dina dinten enjing oge di lembur-lembur anu sanesna urang sadaya natiasa patepang deui sok sanaos silaturahmi dina seni manjangkeun tali baraya dina karya. Hatur nuhun wargi-wargi sadayana panutup catur pamungkas basa ti pribados ngahaturkeun wilujeng kantun ka sadayana permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.